A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Urang sambungkeun heula sareng ayat nu terakhir ke urang diguar nyaeta ngeunaan parentah tauhid teh dipayun teh teras naon geuningan tantangan ti Allah Subhanahu wa taala teh pikeun jalma-jalma anu ngaragukeun ngeunaan Al-Qur'an. Nah eta teh bener ti Allah atawa jijeunan Nabi Muhammad unggul. Nabi Muhammad kan orang uninganya dina sifatan nu katampi ku urang tina riwayat-riwayat. Nabi Muhammad teh nabi anu ummi teh Nabiul Ummi, nabi anu ummi teh dihartosanana anu teu nyerat teu maca teh teu tiasa nyerat teu tiasa maca, walaupun para ulama kadienakeun berbeda pendapat, walaupun ada di anu santer menolak gitu terang-terangan ya kaharti cenah Muhammad mah nya teu maca teu nulis gitu ari eta cenah nyieun surat cenah gitu maha cenah eta jeung narima surat ketika ieu ngirim surat ke raja-raja. Tapi da urang lah dina urang nampi gitu karena Nabil Ummi teh anu teu nabi teu nyerat, nabi henteu baca. Justru di dinya teh aya hikmah, aya rahasia. Upami nabi ku Allah ditakdirkeun membaca, bisa membaca dan menulis, berarti kemungkinan akan semakin besar jalma nyangka yen Quran teh jijeunan Muhammad. Justru karena dengan sifat ummi teh ya semakin kuat bahwa Al-Qur'an teh memang ti Allah Subhanahu wa taala. Tah lamun anjeun ngarasa ragu geuningan tantangan Allah ka jalma-jalma kafir teh yen Al-Qur'an teh lamun maneh nyebutkeun lain ti Allah gitu. Jijeunan Muhammad gitu. Kasok datangkeun Al-Qur'an saayat teh nu saperti Al-Qur'an teh. Allah kitu nangtang teh rek ngahinakeun da Allah geus terangeun moal mampu. Moal mampu. Tas anu ditungtungan ku dawuhan Allah Subhanahu wa taala fatakuna rolati wa quduhan nas wal hijarah teh. Ada urang lajengkeun ana ayat 25 na. Wa basyiril ladzina amanu jeung bejakeun atawa garabubungah jalma-jalma anu iman sadaku billah anu teu anu ngamaderkeun ka Allah Subhanahu wa taala wa amilus solihat sareng anu jalma-jalma iman anu beramal saleh. Waalaikumsalam. Bahwa keur maranehanana keur jalma-jalma mukmin teh aya surga anu ngocor ti handapeunna teh wahangan-wahangan. Kulama ruziku minha setiap kali aranjeunna dirizkian tina itu surga min samarotin tina bubuahan rizqon anu jadi rezeki maranehanana aranjeunna ngucap qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ieu teh kanikmatan anu dipayun kantos dipaparinkeun ka abdi keur di dunya. Wa utu bihi mutasyabiha sareng dipaparinkeun deui ka aranjeunna teh kanikmatan anu silih rupaan. Aya nu pernah sami sareng di dunia gitu. Aya nu benten. Tayana urang lebih detailkeun heula lah. Wa basyir sareng bejakeun ku anjeun sareng bejakeun kabar baik ka anjeun. Ke urang dina ngaguar ilmu dina ilmu hadis atau nabi dina syariat lah. Bakal urang sering ngupingkeun anu disebut bisaroh gitu nya bisaroh.
Bisaroh teh diantawis maknana teh kabar bunga. Diantawis teh disematkeun kana beja anu Kangjeng Rasul naon sebatan semacam ramalan lemaran prediksi Kangjeng Rasul nu dumasar tina wahyu ngeunaan kabagjaan kabar baik anu bakal terjadi di akhir zaman gitu. Seperti dauhan Rasul ngeunaan Imam Mahdi, ngeunaan lungsurna Nabi Isa. Itu namanya teh bisyarah gitu, bisyarah. Janji-janji atau napi prediksi-prediksi Rasul ngeunaan kebaikan-kebaikan anu bakal terjadi di akhir zaman eta namina bisyarah teh. Oke, bisyarah teh dinamian non basyir gitu. Ieu teh salah sawios tugas Kangjeng Rasul dua pan secara garis besar. Basyiron wa nadiron. Rasul teh sebagai jalmi anu maparin kana kabar-kabar ngadugikeun kabar-kabar baik sareng nadiron anu memberi peringatan ngabejakeun ngeunaan ayana siksa, ngeunaan ayana karugian di alam akhirat. Tapi engke bakal aya deui basyir teh engke ku Allah Subhanahu wa taala dianggopikeun nyungkun ka jalma-jalma munafik teh. Basyiril ladina basyiril munafikin bi anna lahum adzaban alima geuningan. Tadi dinya mah tangtos lain rek ngabubungah gitu. Tapi eta mah rek ieu gitu. Rek naon ya? Naon nyungkun teh namanya. Eta mah ayat nu sanes lah. Absir, basyir akhwir gitu. Bejakeun ku anjeun Muhammad bubungah tuh jalma-jalma anu iman. Aladina amanu. Jalma-jalma anu iman. Tah ieu secara bahasa urang tiasa ninggal. Jadi Allah ngagunakeun bahasana teh aladina amanu. Jalma-jalma anu amanu anu nyieun keputusan rek iman lah gitu. Nah kitu kumaha aya rahasia naon? Salaresna upami Allah ngamaksudkeun ka jalma-jalma anu iman anu kaimanana teh geus melekat. Maka eta teh biasana bahasana teh ku bahasa kata benda. Nyata al-mu'minun, al-mu'minin. Naon kitu bedana mukminun sareng aladina amanu? Ari al-mu'minun mah jalma-jalma anu kaimanana teh geus melekat jadi karakter dina dirina teu tiasa dipisahkeun. Ari aladina amanu mah nyata jalma-jalma anu keur meniti jalan keimanan. Naon bedana? Oh berarti ari mukminun mah mukminin eta teh jalma anu geus ngajadi iman, karakterna geus karakter iman. Ari aladina amanu mah jalma-jalma anu bahkan karek memutuskan untuk menjadi manusia beriman. Naon atuh pelajaranana? Tong waka jalma-jalma anu tos terkarakterkan gitu beriman. Jalma anu karek punya keputusan untuk beriman dan ngeureuyeun nikreuh tadi dinya teh geus aya kabar baik ti Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Geus aya kabar baik di dinya. Naon kabar baikna? Kabar baikna jalma anu iman tah jeung jalma wa amilus sholihat sareng jalma anu midamel kana amal-amal saleh. Biasa teh acan kana naon anu didugikeun kabar baikna. Tah upami urang ninggal dina ayat-ayat Al-Qur'an bahasa-bahasa aladina amanu biasana teh sok dituturkeun ku amilus sholihat. Sabab memang nu namina amilus sholihat teh jadi buah tina iman teh ya. Amanu. Jadi sebagai bukti gitu tina ayana iman teh nyata ku amal soleh. Sehingga teu benar we lamun iman unggul tapi teu aya amal soleh. Nya kitu deui amal soleh teu sah lamun teu dilaksanakeun dina di luhureun keimanan. Lamun imanna eueuh teu jadi amal soleh rek sakumaha deui ge pan gitu. Persis sapertikeun jalma anu teu boga tauhid, anu teu iman teh nyieun kahadean semet hade we gitu. Hade ceuk urang. Tapi henteu jadi amal soleh teh ya. Sababna
depan teu aya keimanan teh depan amal-amal teh seueur tingkatanna teh kitu ulah waka dina istilah agama dina urang ge pan aya kegiatan baik sebatas baik we ari baik teh pan relatif cek urang baik cek itu mah tentang teu baik aya deui kegiatan teh kegiatan positif gitu ari positif pan bisa positif bener bisa positif salah pan positif mah ulah eutik-eutik ini kan kegiatan positif gitu. Ada positif bisa positif salah bisa positif baik jujurna orang mukmin orang Islam dan jujurna orang kafir berbeda gitu. nya gitu nilai kebaikan anu lahir ti jalma mukmin jeung jalma kafir berbeda kebaikan anu lahir ti jalma kafir teu jadi amal soleh karena iman teh tadinya iya sabab syaratna untuk jadi amal soleh teh nungguan ayana iman teh sia-sia nya gitu makana biasana sebagai ya buah gitu tina kahadiana teh ku Allah dipupujuhkeun we di duniana diberi kesempatan keur menikmati buah tina kebaikanana teh dipantanan we di dunia dibere kesuburan kemakmuran anu kadang-kadang leuwih ti jalma-jalma anu iman bahkan bisa dianggap menguasai dunia secara materi ada gitu ya boga bank dunia kita termasuk nyungkun teh ini gitu disebut elit global ini elit global amal soleh teh anu kumaha minal purudi kaparduan wan nawafil jeung nawafil sunnah jadi salarasna ieu teh perkara anu teu tiasa kurang dipisah-pisah sebab keduana saling berkaitan anu fardu lamun aya anu ieu teu sampurna anu bolong-bolong anu teu matukan kana syarat rukunna tah disampurnakeun teh ku nawafil kan urang ibadah nu fardu teh pan teu acan aya jaminan bener henteuna maka salah satu solusina teh nya urang nuturkeun kana amal wajib teh ku amal-amal sunnah sareng anu sunnah hungkul lamun dilaksanakeun henteu nu wajibna wah ieu leuwih ruksak gitu sebab rek sakumaha wae gitu nu namina cabang gitulah ibaratna teh maka moal bisa berdiri lamun teu aya nu pokok gitu jadi sapertikeun wadah gitu. Wadah lah gitu amalan anu fardu teh jadi wadah pikeun amal-amal anu sunnah teh gitu lamun dina bolu mah beureunan nya eta lah gitu nu fardu boluna gitu nawafil topping-toppingna gitu kada korek toppingna wungkul gitu gitu yang ibarat sederhana begitu gitu. Amal soleh minal furud ka sholatil khamsi salat 5 waktu syami ramadan puasa ramadan wal haji umroh marotan tah haji nu ngawitan anu wajib mah nu kadua tiluna mah eta mah sunnah hukumna jaban nu dinadarkeun gitu eta mah jadi wajib deui dinadarkeun anu sumpah gitu zakatul amwal zakat amwal jihad ida pajal adu nalika jelas-jelas aya musuhna aya jihad sesoranganan eueuh musuhna gitu tungtungna kalah ka ngalungkeun bom sesoranganan eta mah lain jihad iya jadi jihad teh ngangkat senjata nalika bener katingali aya musuhna gitu ieu mah musuhna eueuh gitu lebar ieu tuh ieu boga senjata eueuh sasaranana ieu objekna alungkeun teh nu teh ka jalma anu teu salah teu naon gitu lawan Belanda disebut jihad bisa jihad nya pertama karena memang gitu pan orang sesuai jeung maqasid syariah teh ya ngajaga diri pan bagian tina ngajaga diri teh sabab lamun ayeuna orang kan hirup di bawah penjajahan hirup urang moal kaurus moal tumaninah dina ibadah moal tumaninah dina sagala urusan terus kudu ngajaga harta pan urang teh itu ngajaga agama takut ngunan merangan kana ka para penjajah itu kan bagian tina cara orang nyampurnakeun karena perkara anu wajib urang dipertahankan ada perkara anu bisa nyampurnakeun karena perkara anu wajib hukumna jadi wajib
malayatimul wajib ilabi bahwa wajibun perkara anu bisa nyampurnakeun kana perkara anu wajib maka hukumna teh jadi wajib. Contohna deui dina masalah ieu orat pamaget kadang kabeh sok aya nu beranggapan cenah orat teh eta we cenah antara bujal sareng tuur orat pamaget kan kitu orat pamaget mutlak dina salat luar salat bade nyalira bade dipoeunun batur pamaget mah antara bujal sareng tuur. Tapi para ulama nyebatkeun kieu lain hartina tiasa ditutupan satengahna tuur satengahna bujal gitu tah. Tapi cenah ieu teh ye nutupan tuur nutupan bujal ieu teh nyampurnakeun kana nutupan orat anu wajib teh ya. Maka lantaran aya eta teh ya gitu lil wasail hukmul maqasid gitu. Maka jadi wajib we cenah nutupan orat tuurna teh gitu wajib tutupan dugikeun ka dieu dugikeun ka dieu. Atau da abdi mah atlet main bola gitu. Ari hukum ada jelas gitu. Tapi kan tutupan. Sanes-sanes ieu gitu. Kan panginten atuh kumaha hanya pan aya tuh cara kumaha itu tutupanna gitu. Ya, street ya. Nya Kayak gitu. ini. Itu jadi alasan ya tadi ya. Itu jadi alasan sih dah. Main poli tadi itu. Gitu. Keur di pesantren mah main bola teh bisa sarung, bisa sarung. Pancingan banyak. Sarung, bola leker. Bolanya sebenarnya gitu. Wala sana tah mah debus kareta. Ya eta. Wan nawafil salat nawafil teh ka salat itu atau salat sunnah lah gitu. Saum puasa wa muwasatul fuqara hubungah jalma nu fakir bageur ka jalma anu fakir tina seueur mang pirang-pirang ieu we amal-amal kasayan. Tah jalma anu ngalaksanakeun tadi teh ya ngabenerkeun Allah nampi Allah sebagai dat anu hak urang disembah teu aya deui. Bari memprioritaskan Allah dina sagala urusan-urusanana maka kabar bagjana teh naon atuh anna bi analahum jannatin aya surga teh nya ieu ku Allah didawuhkeun sanes dongeng sanes heureuy gitu. Hadaiko datu sajarin wa masakin da di dia di tafsiran sederhanana ku para ulama ya cenah hadaik kebon-kebon semacam kebon-kebon data sajarin anu boga popohonan oge aya tempat-tempat anu cicing. Tapi da ku Kangjeng Nabi disipatan kieu nu namina surga teh mala ainun ra'at anu moal pernah jeung samemehna can pernah kali katingali gitu ku panon wala udunun samiat jeung moal pernah kadenge samemehna ku cepil wala khotor ala qalbil basar jeung moal pernah samemehna man pernah kakeretegeun ku hate. Berarti perumpamaan anu katampi ku urang eta teh sebagai ya wasilah pikeun urang naon ngadeukeutkeun kana ieu kana akal manusia. Sabab manusia apalna kana eta gitu nu jadi lambang-lambang kenikmatan teh ya gitu. Walungan gitu nya. Walungan terus hutan. Pan sebatna ge naon lingkungan asri gitu kan. Green school gitu. Padahal sekolah di leuweung supaya jadi gaya ngaranan green school gitu. Sekolah di leuweung gitu. Greenhouse kata nu green gitu supaya lebih gaya gitu. Ya ini disebut surga mah itu moal bisa kabayangkeun gitu. Moal bisa. Jadi nu kayak bidadari ya teh ngan saukur ngadeukeutkeun kana cek bayangan ieu Iya. kurang gitu. Ngadeukeutkeun Ya paham ya. Kan perkara dari kumaha namanya walau alam eta. Kan tapi di Al-Qur'an dijelaskeun aya bidadari nya nama indah yang berenang kan tika udag gitu ditatanya di udag-udag aya walungan aya bidadari gitu semacam gitulah gitu. Urang mah tampe nu ku Allah didawuhkeun gitu. Tah sipatanana teh tajri ming tahtihal anhar anu ngocor di handapeunna teh wahangan walungan sungai apana urang ge
ibaratnya baik dina ngabayangkeun lamun ieu di handap urang teh ieu ngocor gitu tah. Di mata air ya. Ke mata air ya teh kan sebuah keindahan gitu. Tina segi ieu ge naon Video susu, arsitektur video. gitu. Waduh. tapi di daerah dia kudu mahal ya. Anaknya kan merugi. Tah gitu tah. Ini emut Kita terus anhar tuh etah teh asjariyah handapeun tangkalna handapeun istanana anhar aya ieu teh wahangan-wahangan aya al miyah cai pihak dina itu walungan nya eta. Allah mah lebih apa ya? Hmm. Kaseneng jelema itu. Nya. Subhanallah. Kulama ruziku minha setiap kali maranehanana aranjeunna dipaparin rezeki minha at'amu min tilkal jannah terus barang tuang tina surga tia min samaratin rizqu qalu hadzal ladzi kata aya gambaran kieu sifatana dari kenikmatan di surga teh hadzal ladzi ruzikna min qablu ieu teh kanikmatan anu kantos dipasiekeun ka abdi berarti aya perumpamaan kenikmatan dunia anu engke bakal karaos deui di surga sapertikeun buah mana kan aya geuningan bahasa Al-Qur'an ngeunaan buah-buah anu disebatkeun cau kurma susu ieu ngantang tos nilaina lejat sareng kanikmatanna moal aya bandingna. Jadi cau teh seperti kan anak kumaha ieu cau teh baheula keur di dunia teh abdi kantos ieu tukang cau ieu aya semacam kitu bentuk kanikmatan teh gitu. Pokona mah hayang naon gitu. Gitu. Kumaha cenah lamun abdi nyuhunkeun martabak di surga aya moal gitu. Sekadar martabak atuh gitu. Hal mudah sudah masalah. Tadi itu kan wa utu bihi mutasyabiha. lima biasa martabak tidak blay. Ya, jadi aya sifatan gitu. Nikmat-nikmat anu pernah karaos di dunia aya anu terulang deui gitu. Kumaha cenah abdi mah da keur di dunia teh nyiram bintang film di akhirat. Nu namana tempat kanikmatan gitu. Tempat kanikmatan ya Allah Subhanahu wa taala Maha Kawasa. Ngan ulah bakal tarik ting mikiran surga lamun teu dibarengan pemikiran amal gitu. Bisa jadi iya halusinasi. Halu. Untuk sudah mah kenikmatan pertemuan. pertemuan. Ada bidadari seberiji kali itu. Iya. Bidadari. Oh tuh bihi mutasabiha tuh nya diri di paparin deui kanikmatan anu salih-silih rupaan sarupa. Nikmatna nya. Hayang apel aya misalkan deui nyaho. Walahum fi azwajun ta di surga teh engke teh fi azwajun aya azwaj. Naon azwaj teh pasangan-pasangan ruminal hur di hartosana teh di urang bidadari gitu. Bukan pasangan we lah. Sok aya nu kreatif cenah di jieun jenis kelamin lamun bidadara cenah lalaki bidadari istri. Sarasna teu aya teu acan mendakan keterangan gitu. Intina mah pasangan-pasangan anu tangtos lah. Langkung nikmat sareng rupana ge langkung ieu. Moal aya kacaritakeun naonnya kotor gitu. Moal aya head, moal aya sakeunana cek bidadari teh kuring rek ka zaman heula moal aya. Sab tempat anu bersih. Mau kebayangkeun lah. Nya gitu. Mutahharah anu disucikeun minal haid tu tina haid wa kulli qadarin sareng tina setiap kotor moal aya kuleuheut moal aya curiwis sebenarnya moal aya cileuhan moal aya bau hangser gitu Istuni memang gitu eta
nyata surga nyata akhirat nyata hanya orang tinggal ngantosan asup karena lawang maut ya lawang maut ya ah sakot cepat ya pan di dunia teh gini. Dibandingkan jeung waktu di padang mahsyar gitu pan anu juta-juta tahun akhirat Siratal mustaqim meninggalkan kurang bicaroskeun sirot ya gini 1000 tahun mudun menanjak 1000 tahun mudun 1000 tahun datar tahun teh tahun akhirat ada tahun akhirat teh dina ayat mah wa inna yaumin indi ka alfi sanati mimma ta'udun teh sadinten akhirat eta teh sami sareng 1000 tahun dunia sadinten berarti sakot cepat pisan gitu uswa anu ku urang di bangga-banggakeun wah panjang umur geukeun ka 80 90 100 panjang teh panjang cek urang jadi perkara anu sakitu luas panjang eta waktu di alam akhirat ieu teh ditangtoskeun teh ku waktos anu sakot cepat pisan ieu di dunia ieu teh perkara anu singkat tapi sangat menentukan urusan dunia teh di arahna di dunia jeung di akhirat urusan akhirat henteu di akhirat jadi maksudna teh tugas urang di dunia teh berarti mikiran teh urusan dunia sedang urusan akhirat lamun urusan akhirat di pikiranna di akhirat rada jong-jongan tah gitu tapi tos kitu katangtosna urusan akhirat teh ditangtoskeunana ku urang di dunia ieu wa utubih mutasyabiha ta yusabihu samrad dunya fi surah jadi aya anu nyarupaan kana buah-buah di dunia buah-buah di dunia wa hum fiha jeung aranjeunna di surga teh khalidun anu langgeng makisun anu caricing abadan salawasna layak nuna moal ruksak wala yukhrajuna moal dikaluarkeun deui di surga mah teu aya kitu teu aya batasna teu aya tungtungna eta masalah eta tah jigana urang teh kurang tertarik teh urang kurang wanoh gitu tah ka tempat ka lembur pangbalikan urang teh gitu sehingga nya anteng teuing di dunia pokok ka akhirat gitu. Padahal caket gitu. Mendaek mah isukan maot nepi ka akhirat. Gitu maksudna teh nya bakal jelas gitu ngalewatan eta teh pantau eta pantau maot gitu. Tapi nah ore apa heula-heula Nya. Pertanyaan akhirat kan neraka apa surga ini. Gitu. Mata ngadoakeun ka Allah Subhanahu wa taala iz'alil hayata jiyadatan lana fi khair. Ya Allah jadikeun hirup abdi sebagai waktu keur nambahan amal saleh. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Jantenkeun maot abdi teh kesempatan keur ngecageun kagorengan abdi. Itu ajang keur ngecageun kagorengan abdi. Ya semuanya parantos jelas katangtosan ti Allah Subhanahu wa taala. Qad tabayyana rusdu minal ghayy gitu. Geus jelas perkara nu aya hargaan teh gitu. Pituduh teh geus jelas gitu tibatan kasasaran. Eta. Salajengna innallaha ayat salajengna ya. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udah pama fauqaha. Saestuna Allah teh henteu isin, teu asa-asa ngadamel perumpamaan ma ba'udah kana saumpama reungit pama fauqaha atawa nu leuwih leutik ti dinya. Maksudna ieu teh kumaha? Jadi ieu teh tadi aya asbabun nuzulna heula di dieu teh diuningakeun. Jadi nalika perumpamaan anu ti payun teh disebatkeun keur jalma-jalma anu munafik teh anu sapertikeun maranehanana teh leumpang dina poek teh
terus nalika aya cahaya leumpang ngamanfaatkeun cahaya, nalika leungit cahayana cicing deui. Atawa perumpamaan ti Allah teh jalma munafik sapertikeun jalma anu ngahurungkeun seuneu terus ngarasa tenang ku hurungna seuneu, tapi suatu ketika ku Allah di mautan seuneuna dipareuman saketika maka manehanana sieun deui gitu. Bingung deui. Tah keur jalma-jalma di dieu diantarana teh disebutkeun teh orang-orang Yahudi jeung orang-orang kafir oge gitu tah. Jadi bertanya-tanya nah Allah Subhanahu wa taala teh nyieun perumpamaan model kitu cenah nya naha gitu. Allah anu agung teh. Allah anu maha kawasa teh nyieun ku perkara-perkara makhlukna kitu dijadikeun perumpamaan naon maksudna cenah kitu. Tah dijawab deui ku Allah Subhanahu wa taala teh gitu. Tong boro-boro nu eta gitu nu gede kahitungna gede lah gitu. Perumpamaan nu leutik ge moal asa-asa ku Allah didamel cenah gitu. Senajan reungit oge gitu itu jadi nguatan gitu nyindiran karena perumpamaan-perumpamaan anu ku Allah disebatkeun di awal-awal ayat. Terus orang-orang kafir teh kalah kabararingung jeung mencemooh cenah. Manya Allah ngadamel perumpamaan gitu eta mah cenah ucapan Muhammad we meureunaan cenah kitu. Ditegaskeun ku Allah Subhanahu wa taala boro-boro anu kitu nu leuwih leutik bahkan reungit nu leuwih leutik Allah moal ragu-ragu ngadamel perumpamaan. Tangke balukarna teh fa amal ladina amanu fayalamuna annahul haq. Tah keur jalma-jalma anu iman mah maka maranehanana teh bakal uninga yen saestuna eta perumpamaan teh adalah nyata gitu ti Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalma-jalma anu kafir mah kalah ka ngaromongna teh kieu fayaquluna mada aradallahu bihadzal masalah. Naon maksudna ya Allah Subhanahu wa taala nyieun perumpamaan samodelkeun kieu. Ieu tah perbedaan sikap jalma mukmin sareng jalma anu kafir teh ya jalma anu munafik. Yudillu bihi kasiraku perumpamaan eta teh Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun hamba gitu. Hamba-hambana teh aya anu tersesat. Ternyata nu kafir teh oge aya anu yahdi bihi kasiro. Oge aya anu meunang pituduh minal mukminin ta jalma-jalma anu iman. Wa mayudillu bihi ilal fasikun jeung teu pati-pati jadi sasar ku eta perumpamaan kajaba jalma-jalma anu fasik. Patarosanana naon atuh jalma anu fasik. Ieu fasik. Fasik teh bisi eunteup ka urang gitu. Al kharijina an taati. Jalma anu kaluar tina taat ka Allah Subhanahu wa taala. Nu kumaha atuh nu fasik-fasik teh, ari fasik-fasik teh kaluar. Mata fasik teh sok ieu dianggo bahasa keur nyebut beurit pusaikun beurit pusaik. Ari pusaikun teh sato leutik anu sok kaluar. Jadi gambaranna teh beurit anu kaluar tina liang gitu teh. Pusaik gitu fasik. Jadi jalma fasik teh jalma anu kaluar tina kakuduan tina aturan. Singkatna mah lamun geus ditetepkeun aturan ceuk pamarentah teh kieu kaluar teh eta pesek ngan pasek heula ieu mah cenah dina konteks agama nu eta bade nya. Tong ceuk kolotna teh ke jang ulah ka mamana ieu asuh ieu si ade gitu. Teu budak teh kalah ka ieu antong gitu diceleukeun adina teh eta teh pasek. Tah dina istilah agama mah jalma anu kaluar tina kataatan ka Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu teh ninggang di dua jalma. Jalma anu kafir geus pasti fasekna. Tah jalma anu mukmin oge kasipatan ku sifat fasek. Jadi fasek mah bisa eunteup ka jalma anu kafir eta mah da pasti fasekna teh. Aya oge jalma anu iman. Imanna mah boga gitu. Ngaku iman ka Allah, iman ka Rasul, ngan sok mengpar tina parentah Allah tah eta teh jalma fasek kitu teh. Kaluar tina kataatan ka Allah. Kadinakeun istilah kerenna geuningan STMJ salat terus maksiat jalan. Kadienakeun aya deui dina sinetron Islam KTP gitu. Aya teh fasik teh intina mah gitu. Makaning seueur keneh kartu-kartu identitas teh acan kapileukeun Islam KTP.
Islam kakak. Islam BPJS. Tapi sama Finar. Eta teh dina patekadan ahli sunnah wal jamaah mah ban jalma anu iman boga keimanan gaduh keimanan terus nyieun dosana terus henteu sempet tobat eta teh tahta masyiatillah kunaon tergantung masyiatillah kersana Allah tergantung kersana Allah kita aya jaminan lamun teh mah Allah rek nyalametkeun pantes Allah panginten ninggal kana keimanan anu aya dina ieu na teh tapi tangtos dosana teh di ieukeun heula gitu digebruskeun heula tina dosa aya de upami jalma maksiat tapi tobat mah kitu katungtungan ku tobat dilebur sadayana dosa-dosana tah ari patekadan jalma-jalma engke nu golongan khawarij mu'tazilah ta ieu mah patok manehanana ngucapkeun jalma nu nyieun dosa-dosa gede pasek teh kafir we eta mah kafir. Jadi nu namina kakafiran teh lain teu dina masalah hati tapi dina bentuk pagawean. Ketika jalma ngalakukeun hiji pagawean kafir walaupun hatena nerima Allah sebagai pangeran, sebagai Tuhan anu hak disembah hiji-hijina Muhammad sebagai nabi tapi nyieun dosana dosa gede misalkan zina maka eta teh kafir. Dan embel-embel dampak tina mengkafirkanana teh ditambahan ku halal ya darahna gitu. Hak ya pikeun dibunuh gitu jadi geus aya elat keur dibasmi cenah kitu khawarij Keras ini. iya khawarij Mata jelasna mah dina Al-Qur'an manut diampunan mah syirik teh apa na? nu mana Manut diampunan dosa mah kan iya syirik. syirik eta ge upami henteu sempat katobatan upami katobatan mah jadi hampura ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dosa syirik itu tidak diampuni lamun kacandak maot, kacandak maot. Upami katobatan mah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah teh ngapura kana sagala dosa-dosa. Sanajan dosa syirik asal katobatan. Khawarij Mu'tazilah. Sehingga matakna kan eta khawarij teu kagok pan ngabunuh khalifah pan teu kagok sabu dina pikiranana cek pandangan manehanana geus kaluar teu make hukum Al-Qur'an geus kaluar cenah kitu tapi teu teu asa-asa pamimpin sorangan dibunuh tah eta dina masalah urang memeres dasar corak patekadan teh akidah urang teh kedah ka mana teh gitu mungkin secara ya dina waktu nu singkat mah moal pati karasa gitu. Tapi ketika terakumulasi mah gitu nya kayak buah bibit tina keyakinan anu beda teh gitu terus kumanehna teh digali diperkuat jadi page kayak bisa ngebantu karakter. Karena ya macam-macam mah geuningan. Mungkin teh bikeun ka seueur jadi aliran-aliran ieu gitu nama gitu. Tahu tak bisa jadi nu namina gelar pasek mah bisa gitu untuk ka jalma-jalma anu iman termasuk urang teh gitu jadi dina patekadan ahli sunnah wal jamaah mah jalma anu dosa gede eta teh tetep direken jalma anu iman ngan pada iman teh nya pasek teh lamun sempet tobat beres urusan lamun teu katobatan nah dosana teh engke kumaha Allah Subhanahu wa taala Untung tinggi hati jalma pasek mah gitu tuh yutla qul Abdul Fasikin alaman fa'alal kabair fi ba'dil ahyan dimutlakeun lapad pasek pasikin kita keur jalma-jalma anu migawe kana dosa-dosa anu badag kabair di antawis dosa anu badag teh aya dosa 7 dosa besar anu sebatna teh sab'atul mubiqat dosa gede anu ngaruksak anu di antarana teh nyaeta musyrik pasti nomor hiji musyrik aya musyrik gitu terus ngabunuh tanpa hak teh bukan dina waktu dina pidana pengadilan gitu lah dina
naon kisos gitu. salah Nah, Karena terus nah deui jinah muson. Terus ieu deui jinah muson teh nu geus boga nu halal hayang jinah gitu ini gitu. cuma kan aya nu halal kumaha Eta jinah biasa. oh Jinah goer muson. Engke beda dipandang ku ku jinayahna beda. Ari nu muson mah dina aturan jinayahna gitu pame diterapkeun dirajam teh. Bentuk dirajam teh pan dikubur ieuna ditololkeun tah. Ieuna teh kepalana lu dibaledogan napikeun ka maot gitu. anu muson Ari anu ieu mah anu goer muson. Eta mah henteu rugikeun ka kitu. Samet dicambuk 100 kali terus diasingkeun 1 tahun ulah cicing di lembur gitu. wah sarieuna nya ieu Tapi kan eta anu dua kali gitu memang sepintas juga nu sadis gitu ya. Tapi Allah ngajanjikeun di dinya teh aya kehidupan. Maksud kehidupannya di antaranya efek jeratnya pasti nyata kayak itu. itu teh Jalan gitu. Jawabir teh ya Islam Jawabir terus nu kaopat ilu ya Oh. Hukukul walidain orang tua nganyeri orang tua. Orang tua nganyeri. Gitu. Gitu. Sarang iya di antaranya teh deh kabur tina jihad. Kabur tina Al-Qur'an. Tariku salat, ninggalkeun salat. ninggalkeun salat ge Termasuk. jadi Berkurit teh. jadi setuju setuju syirik membunuh tanpa syariat tanpa hak terus Zina. nah terus Menjadikan orang tua, memiliki orang tua meninggalkan sholat, ninggalkeun salat kabur 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 tina tina jihad. jihad jadi Oh, jadinya eta teh dina versi hadis anu 7. Tah angkena teh seueur deui gitu. Dina nu sanesna teh ditambihan teh termasuk riba. Riba, nyata riba termasuk riba. nya riba Nya riba. Ya, ulah ribet. Tapi riba anu ieu teh cenah ayat-ayat riba teh turun namun mau konten baturan Itu maci itu. langsung tujuan tuh ya konteks riba anu kapungkur teh anu berlaku di zaman jahiliyah itu riba anu bener-bener sesat anu bisa jadi pantau perhambaan. Jadi disebut riba jahiliyah teh ya. Anu ada apa modo apa teh ditagih, hutang ditagih teu bisa kabayar harita nambah deui 2 kali lipat. Ditagih teu bisa nambah deui 2 kali lipat. Akhirna teu bisa kabayar kumaha? Dibuka pantau perbudakan, dibayar ku diri gitu. Jadi we hamba sahaya. ini online berarti ini teh no Matak jelas gitu. teu bisa mayar di beja-beja ke sasaha gitu Eta teh baru dina versi nu hadis nu eta. Oke aya salah kitab namina teh Kabair di karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu. Kabair ngadilahkeun dosa-dosa anu badal gitu sakitabun. Kabair teh kurang lebih barahnya hampir 100 dosa. Tapi dosa badak dosa alit dikuatan dina hadis Kangjeng Nabi. Dosa alit teu aya dosa alit lamun dipigawe terus-terusan teh. Tidak ada dosa kecil la sogoiro ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil lamun terus-terusan dipigawena. Wala kabairo ma'al istighbar jeung teu aya dosa gede lamun dibarengan ku tobat ku istighbar teh. Murah gitu ka Allah Subhanahu wa taala. diulang deui gitu Nya. Jalma nu fasik teh aladina yang kuruna ahdallah gitu. Jalma-jalma anu mudar jalir ahdallah kana perjanjian sareng Allah Subhanahu wa taala itu mimba dimisaki sabada kokohna wa yaqtauna ma amrullahu ayyusala wa yufsiduna fil ar. Jadi oge ieu teh jantawi sifat jalma-jalma fasik teh nyata digambarkeun teh ditujukeun ka jalma-jalma anu jalma-jalma ya Yahudi di antarana teh.
Sabab orang-orang Yahudi teh kan di dieu teh cenah naon ngudar kana janji-janji Allah tah maksudna teh janji Allah teh ge jadi Allah teh tos ngajanjikeun ka jalma-jalma anu ka orang-orang umat-umat sebelum umat Muhammad, orang Yahudi, orang Nasrani oge bahwa akan ada nabi akhir zaman teh ya. Gitu. Nabi akhir zaman. Dikabarkeun dina Taurat, dina Injil, dina kitab-kitab samawi nu lainna. Awalna menerima eta orang-orang Yahudi Nasrani teh menerima bahwa bener ada nabi akhir zaman gitu anu bakal turun. Tapi kadienakeun ketika mengetahui nabi teh bukan ti golongan maranehanana kalahkah ti orang Arab teu narima ta eta nu dimaksud di antawisna teh yang kuruna ahdallah. Jalir talina geus setia turut menerima kabar kenabian tapi nalika nabina datang lain ti golongan manehanana wah jadi nolak teu percaya. Ta eta teh pasek di antara bentuk gambaran pasek teh. Tu aya ma ahadahu ilaihim tegasna perkara anu geus dijanjikeun ka maranehanana fil kutubi minal iman dina kitab-kitab maranehanana ngeunaan iman bi Muhammadin ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimba dimisaki sabada dikuatkeun ku Allah gitu. Wa yaqtauna ma amarallahu bih jeung megatkeun kana perkara-perkara anu diparentahkeun ku Allah ayu sholat gitu minal iman bi Nabi. Pokoknya nama itulah wa yufsiduna fil arjeng nyeun kagorengan karusakan di muka bumi ieu gitu. Ulaika humul khosirun eta jalma-jalma teh anu fasik teh ya. Jadi fasik mah bisa jalma kafir, pasti fasikna teh bisa jalma anu mukmin teh anu migawe dosa-dosa badag teh ya. Ulaika humul khosirun eta golongan jalma-jalma teh humul khosirun anu rarugi limasirihim karena tempat balik nate ilanar kana neraka al muabbadah anu abadi teh bahasa Arab abadi teh tina bahasa Arab hartosna nya abadi gitu alaihim keur manehan ta eta jeda heula atunya urang teh kitu tah